Dina hiji mangsa aya sakadang simet keur nyanyi. Tepati lila aya sakumpulan sireum lempang ngaliwat. Maraneh arek ka mana maningaleut, bari baris tu rapih mawa pakakas. Tumaros simet bari ngagonjrengkeun gitarna. Neangan dahareun kusabab tepati lila deui rek usum hujan. Engke hese neangan deui, jawab pangawal anu jadi patugas keamanan sireum. Kagiatan eta teh terus wae dilakonan ku sireum dugi kapinuhna dahareun di imah atawa guha sireum teh. Berang peuting tur sabalikna nyaeta wae usum hujan teh kalakonan. Sireum jeung gerombolan sejena eueuh nu kaluar. Maranehna keur leleson sangkan kacumponan sagalana. Beda jeung simet anu kalaparan kusabab teu meunang kadahareun. Simet nu geus kalaparan pisan ngarasa hariwang. Kumaha ieu eueuh dahareun, bisa-bisa urang paeh di dieu. Ceuk simet ngomong dina hatena. Aya oge kreteg dina hatena sangkan kudu manggihan dahareun. Aya kreteg dina hatena sangkan kudu manggihan ka imah sireum. Menta dahareun tapi era. Saking lapar eta manehna maksakeun, "Tulung, urang lapar teu boga dahareun. Tulung." Gorowok simet di hareupeun lawang imah sireum. Kulapar kacida manehna teu kuat. Tuluy we manehna teh pingsan. Kasampak ku hiji sireum nu manggihan manehna. Tuluy we digarotong ku nu liana dibawa ka jedo.